jadi sawajibna kaula anu kedah sumembah kanu janten lanceuk nyata salira Kakang Badranaya jisim abdi nu kedah nyemah maka Kakang Semar nah hajeun da jisim abdi mah rakyat biasa jamiasa lanceuk sote pribadi nanging pan ieu teh kawengku ku aturan karaton aturan karajaan malahan disebat nage sawarga maniloka tangtos aya birokrasina tangtos aya undang-undangna jisim abdi salaku hamrahayat nya pantes we bade sumembah kanu janten rajana nanging pan kalira salira teh lanceuk kaula lanceuk soteh pribadi nanging apa ieu teh dipersaksi ku para sangajuata parlumanten bayarobaya dipersaksi ku para dewa sangajuata parlumanten bayarobaya janten jisim abdi teh ka dieu teh salaku hamba rahayat aya anak hariwang Kakang Semar geus kitu beda kana hatena sok aya udang di balik batu kaula teu tega salira kedah aniprak Kakang Badranaya urang nyanak pribadi we ulah nyanyanak aturan ieu sawarga maniloka urang pribadi we atuh Kakang Semar tetiasa sieun jisim abdi mah da jisim abdi ka dieu teh salaku rakyat sanes salaku lanceuk ka adi ampun paralun teuing palun narutus gunung Palias narajang alas bilih keuna upamali jisim abdi kedang nguhat sampelak kanu janten raja sawarga anu diagung-agung ku sakabeh hamba-hamba tilu alam timbalan Kakang Semar nanging kaula anu teu raos raoskeun we kaula teh asa disungkun disemah ku salira teh kadah rarasaan disungkun da ieu mah jisim abdi kewajiban komo upami ditinggal kana sajarah mah apan jelas kaula jadina raja di ieu sawarga maniloka teh nyaeta kawakilan ku salira Kakang Badranaya da salaresna upami ditinggal kana pancakaki mah ieu sawarga maniloka teh nu Kakang Semar kaula maka titipan ku salira ayeuna salira anu sumping ka dieu sawajibna kaula kedah sumolono ka salira teu kedah ulang teu kedah ampun paralun teuing jisim abdi salira kedah sumolono ka jisim abdi ayaan kedah nepi ka teu geunah hate kieu aing ampun asa napak asa henteu lamun Kakang Semar geus kieu ka dieu urang pribadi we Kakang Semar jisim abdi masalahku ambarahayat lanceuk panggedena wajib di aku bapakku kaula pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana apan Kangjeng Rama parantos suwargi salira ganti bapak kaula bilih kaula ngalangkungan basa ka salira Kakang Badranaya tetiasa jisim abdi masalah ku rakyat dongkap ka dieu teh urang biasa we salira salaku raja jisim abdi salaku rakyat Ari Kakang Semar mah biasa tapi kaula mah teu biasa Kakang Semar wayahna Kang urang pribadi we
tetiasa isim abdi salaku rakyat mual angeus ngobrol kieu we kakang Semar kumaha jadi salira telaras salaku hamba rahayat timalan ayu wajib dah hamba rahayat kedah nurut kerajaan tangtos sakedahna rakyat teh kedah nurut kalau jadi rajana kedah nurut semohon tak kaulah salaku raja di ieu sawarga menilokna salira kakang Semar salaku rakyat dunya wayahna ieu urusan lain urusan karaton negara sawarga tapi urusan pribadi wayahna salira pribadi ulah nyanak rakyat disakak aing le wayahna ka ai kitu onaman teu nanaon ari silaing hayang dewek jadi lanceuk mah teu nanaon pek kumaha aing kitu raos ka kupingna ku kaula sono kakang Badranaya cager silaing otipati aya hibar kaula kakang Badranaya kaula teh sono kasalira kakang Badranaya matak dewek ka dieu teh dewek teh sono pati bagja barina sugema salira tiasa dumungkap ka dieu alu kakang Ismaya semah pangabakos ditarima diuk sae mangga kaing mah da geuleuheun ti baheula ge aya pikir saeunaun purwa salira dumungkap ka sumping ka sawarga manilok ka kakang Ismaya ari kudu ting pribadi mangan hampura we maklum da dewek mah geus lila cicing di kampung Baulisu ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk jeung pamadegan di dieu di sawarga hampura da kuring teh geus lila di dunia teu apa perkembangan di sawarga maniloka timalan teu sawios kakang Semar teu sawios kakang Semar mangga ciraos kahijina dewek ka dieu teh sono ulawas tarapat tepung lawung deung jadi adi ampun tenek kaula joledar kanu janten lanceuk teu nanaon komo panci keneh lebaran biasana mah panci laing teh mere THR ka aing didago-dago ku aing marjan teh eueuh apun tenek kakang Semar di sawarga teh keur paceklik babatok sia di mana ya sawarga paceklik silaing mah poho we kanu jadi lanceuk biasana mah sarung ning gajah duduk wae mah aya timbalan biasana mah korma tilu ning kadewek teh aya apun tenek we mulih ti kakang Semar bilih palayan naon teh aing mah teh hayang nanaon da parantos dipisahkeun ku kaula teh dewek ka dieu lain nganung harti dewek rek barang penta harta kakayaan lain kahijina sono kaduana dewek kaya hal-hal nu bari ditepikeun perkawis naon kakang Semar kieu tapi hampura bisi dewek langkung saur bahe carek digejebur saur ti saudara letah dabongan silaing tadi mamawa urusan pribadinya dewek rek pribadi we bisi dewek kasar ka silaing
Tesawios rada disimabi Kakang Semar disimabi. Ampura dewek bisi nganyinggung kasila teu nanaon Kakang Badranayan teu nanaon. Mangga Kakang Ismaya. Cing raos. Kieu. Dewek teh datang ka dieu jalaran aya hal-hal anu rek ditanyakeun ka si lain perkawis naon ai dewek rek nanyakeun ka si lain ai si lain teh salaku raja teh di sawarga teh ngarajaan naon apon salira ge uninga jawab montong nanya deui aduh mimiti hareudang ya ini cacakan hujan hareudang aing sugan di sawarga matara hujan cik jawab salaku raja teh raja naon kaula teh salaku raja triloka hartina ari tri teh hartina tilu loka teh alam jadi ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kedua alam madya pada alam kajinan katilu alam marsapada anu dilinggihan ku Kakang Semar tah dewek ka dieu moarek mengatasnamakan alam madya pada dan lain wilayah dewek mawa alam kajinan tapi dewek reka dia teh mengatasnamakan nyaeta sebagian masyarakat dunia anu dipimpin ku si lain timbalan perkawis naon tah geus apa kejadian di Marsapada hah kejadian naon tuh di Marsapada teh kiwari teh harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan masyarakat dunya kiwari keur timimiti dilanda bencana alam longsor banjir bandang erosi puting beliung gempa bumi tsunami jeung sajabana can masyarakat dunya teh dilanda krisis multidimensi can wabah penyakit datang timbalan kejadian rupa-rupa di alam Marsapada nepi ka ekonomi awut-awutan anu leuwih parah tina bencana alam teh ngaremet karena bencana akhlak bencana moral masyarakat dunya kiwari geus nyamarudah jelema tensi kriminalitas beuki naek mentalna beunang jalaran urusan ekonomi jadi jalma teu kaopan teu payaan gampang kasinggung baperan teh di mana-mana kejahatan timbul di Marsapada budak ngora kiwari geus asup kana urusan-urusan anu teu bener budak ngora ayeuna geus mahabu nyata kana urusan narkoba can selot di mana-mana can geng motor can begal kadang-kadang aya anak ngalawan kakolot maehan kakolotna pon kitu deui aya kolot maehan anakna jelema geus laluas ayeuna tensi kriminalitas beuki naik tak akhir rek nanyakeun gadag naon wae sia si lain teh raja tiloka ngarajaan alam dunya nah teu bisa sia
numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi. Hah? Nah teu bisa si lain nyabasni kebiadaban jeung kasarakahan di muka bumi. Si lain teh boga raja sawara. Aduh, cilaka. Timbalan lajeng kaduana. Si lain apal ayeuna dewek aya di mana? Nya ayeuna mah aya di dieu, lain maksudna di ayeuna di dieu koplok dibanting saku aing. Bentuk heureuy. Naon saja serikeun dicakar ku aing, aduh ampun Kakang Semar, ampun. Lain ngabonor aing ayeuna di dunya ngejedog di mana apa sih lain? Nya teu apa kaula salira aya di mana tuh? Sia mah da kadulur teh kitu. Atah anyang aing geus beunghar poho kadulur sangsara teh. Ayeuna mah kitu kalimpudan kudunya. Jelema beunghar teh ayeuna mah poho kadulur anu sangsara. Dan cara pangabutuhna geuningan. Timalan tah dewek teh ayeuna teh cicing teh di Astina. Tu geuningan di Astina heuh. Lajeng tah di nagara Astina teh kiwari teh aya 2 turunan Parasya. 2 turunan Parasya kumaha? 2 turunan antara turunan Pandu Dewanata jeung turunan Dastarata. Aya 2 kubu di Astina teh. Ari tadina mas di Astina teh dirajaan ku Pandu Dewanata. Sanggeusna Pandu maot diganti we ku lanceukna Dastarata anu lolong. Ari Pandu teh boga anak 5 Panawa, ari Dastarata mah boga anak teh 100 cacak lolong. Lamun beunta meureun 4.000 mah. Ari hak nama ieu teh hak anak Panu nagara Astina teh hak Panawa ngan harita teh keur laleutik. Panu maotna teh lajeng tak ayeuna teh geus rumaja dewasa. Geus balaleger malahan. Antara Panawa jeung Kurawa teh geus garede. Tak ayeuna teh jadi 2 kubu di nagara Astina teh aya nu ngadukung Panawa, aya nu ngadukung Kurawa. Tak ieu teh bakal nimulkeun pasea gede antara dulur jeung baraya. Tak aing teu hayang. Teu hayang di Astina aya dordara parasea antara dulur jeung baraya. Komo pendukung-pendukungna ka nyebar kageuleuh ka benci ka handap kanepakeun ka salarea. Jadi maksud salira na teu bisa sia apan jadi raja Triloka, raja dunya. Sia init ka Astina tentukeun raja ku sia saha nagara Astina urang. Tunjuk ku sia da sia teh salaku raja sawarga moal anu protes ka sia mah. Hah? Sakitu pertanyaan ti aing. Jawab bisa jawab syukur, teu bisa diawut-awut ku aing sawarga sia. Ayo. Kade adi. Ampun adik kedah kumaha ngawalerna.
Kakang Badranaya kaula yakin kakang kadieu teh sanes tina kageuleuh tapi tina kanyaah salira ka kaula aya anak aing teh nyah kacilaing pati-pati madageuli tangtos kakang Semar kaula bade nyobian ngawaler pertarosan salira naon teh anu tadi aya 2 pertarosan ageng salira ka kaula kahiji naha bisa kaula ngumpuludeskeun kajahatan di muka bumi. Kadua naha bisa kaula nunyuk raja di negara Astinapura. Sae mangga. Kade adik kade cicingkang kade we cici. Kakang Panji manu ngadenge aing nu ngaranna panana leuwih geumpeur. Jawab sae. Pertarosan Kakang Semar anu kahijina habisa kaula numpulodeskeun kajahatan di muka bumi. Ta salaresna pangapunten. Panginten salira teh duka ngolongan ka kaula atawa nguji. Mudah-mudahan ieu nguji ka kaula. Naon? Dangukeun Kakang Semar. Sapan yang dunya ngadeg, sapan yang dunya aya, anu ngaran kamurkaan, anu ngaran kajahatan, mual musnah di alam dunya Kakang Semar. Sanajan kaula salaku raja sawarga, raja dunya, tapi kaula tiasa teu aya wewenang pikeun nempurudeskeun kajahatan. Sabab sapanjang dunya ngadeg anu ngaran kajahatan mah aya. Sabab naon tong boro kaula makhlukna nalah pangeran oge dina katerangan moarek ngarobah nasibna manusia sapanjang eta manusia teu ngarobah nasibna pribadi. Komo kaula nyanyahoanan kana urusan pangeran. Paling oge urang mah salaku manusia, salaku makhluk nyata paling oge bisa memperkecil ruang lingkup kejahatan. Tai kejahatan mah pasti bakal aya nepi ka jagat rungkat. Paling oge urang mah memperkecil kejahatanana di antawisna nyata ku ayana aparat. Polisi, tentara jeung sajabana. Rona contohna nu paling leutik di kampung. Tak eta di antarana memperkecil ruang lingkup kejahatan. Jadi kaula teu aya wenang kaula pikeun numpuludeskeun kejahatan. Da kaula ge sanajan raja sawarga, raja anu raja sakti kaula disaktikeun gagah anu leuwih gagah. Sadayana oge aya dina kungkungan kodrat irodatna numur beung alam. Da eta mah hak prerogatifna numur beung alam. Jadi teu aya basa pikeun numpuludeskeun kajahatan. Kajahatan tetep sapanjang dunya ngadeg Kakang Badranaya. Da kaula ge apan teu cicingeun dina mangsa memperkecil ruang lingkup kejahatan nyata ka alam dunya. Ieu jagat pawayangan dibagi nyaeta 3 zaman. Hiji babad Lokapala, kadua babad Ramayana, katilu babad Mahabharata. Dina babad Lokapala aya hiji raja anu sarakah ngaranna Dasamuka atawa Rahwana. Raja murka kaula parantos nurunkeun nyata Wisnu pikeun ngungkulan kabiadaban jeung kaserakahan nyaeta eta Wisnu teh ngancik di hiji raja nyaeta ngaranna Rajana Arjuna Sastra. 3
Rahwana eleh ku Arjuna sasrabahu Wisnu dicabut ti ke kaula selang ti eta dina babad Ramayana Rahwana kamuh deui panyakitna nyata maling Sinta hak batur ku kaula diturunkeun deui Wisnu ka jagat raya Pramudita ngancik di hiji jelema ngaranna Batara Rama Rahwana nepi ka matina arwahna kiwari dijaga ku Anoman nyata di Gunung Sondara jeung Sonari Wisnu dicabut deui da ayeuna dina babad Ramayana dina babad Mahabharata kaula teh geus nurunkeun Wisnu ngancik di hiji jalmi budak ora keneh ngaranna Narayana jadi kaula teh cicicingeun Kakang Badranaya Ieu adi dewe alhamdulillah ngemplok tak anu kadua nah sia teu bisa menyuk raja sanajan kaula raja sawarga teu aya kaula hak pikeun nunjuk raja moal ikut campur kana urusan kerajaan anu lian Kakang Badranaya tapi ayat sarana kumaha upami di negara Astinapura nyata pale kagungan raja anu adil palamarta hartosna raja anu adil dina kamakmuran makmur dina keadilan maksudna teu aya deui nyaeta lintang ti Kakang Semar hirupna ulah pedit naon adi kade cicingga dadangan teh si lain nyebut pedit ka aing timalan bongana Kakang Semar pedit si lain nyebut pedit ka aing rek bager naon nyebut pedit ka jelema sangsara aing ngebereun da teh apa si lain aing ngontrak heh lumatak sia teh nganyang ka aing aing teh ngontrak bilik 2 ka 3 bayangkeun aing opatan jeung si Cepot si Gareng si Dawala molor teh opatan duh dek can si Cepot mah hawak hayang sorangan molor teh sabulan 500.000 penghasilan aing di mana can mese menet gablak budak aing tiluan teh gadag malah ke ka aing ti si Cepot mah hari boga gawe taralila dina gawena teh saminggu keluar nah majar teh capek majar teh ka harti kene slot ke si lain teh pedit mana pedit Kakang Semar pedit naon upami Kakang Semar palai nyaeta milarian pirajaun di negara Astinapura harti satria piningit wayana eta anu dicacana ku Kakang Semar bikeun di bawah naon eta jero kantong Kakang Semar kantong iya bener Kakang Semar anu lebat kantong Kakang Semar pasrahkeun nah ada kosong naon Kakang Semar nah selain apa ieu naon apa apaan eta teh layang jamus kali musada Kakang Badranaya moal aya mangpaatna dikecekel ku Kakang Semar moal aya guna na sapanjang dicecekel ku Kakang Semar
buru-buru eta layang jamu sekali musa PHP gitu. Waspada si lain nya salah aing nitipkeun sawarga ka si lain untung teu kasih tau gogay wayahna Kakang Semar geura pasrahkeun eta layang jamu sekali musada nuhun otipati hampura deweknya geningan si lain teh ngajalankeun aturan bagja dewek nu salah ieu teh dikekeuweuk wae ku dewek lamun kitu carana dewek ayeuna rek nyieun hiji siasat sangkan ieu anu ngaran layang jamu sekali musada bisa ka pemiliknya tak kusatria piningit kira-kira nasaha teu apa aing oge nepi ka ayeuna ge aing teh apa saha satria piningit kedah kumaha masrahkeunana kieu we dewek rek nyieun reka perdaya dewek rek nyieun nagara di negara nyaeta rek nyieun konflik di negara astina mancing maksada kumaha rek mancing satria piningit aing ari di sawarga aya karaton anu kosong eueuh karaton anu kosong bener aya karaton naon karaton utara segara karaton saha karaton kawisnuan sabab Wisnu parantos diturunkeun ka dunya oh jadi kosong wayahna eta karaton negara utara segara turunkeun ka dunya di mana katapal wates negara astina beh kidul di dinya aya tanah anu kosong rek negara di jero negara sae mangga Kakang Semar mancing satria piningit aing timalan mangga naon wae ari widadari aya nu nyase we aya aing 15 siki mah dikamanakeun turunkeun ka dunya ka karaton aing supaya di karaton aing teh gareulis widadari anu panggeulisna we turunkeun kabeh anu bau kelek sae gamelan silokananta inyem ku aing geus disuruhkeun acan parantos sakalian jeung para prajuritna jeung nanaonana turunkeun ka dunya oge aing minta sembako saloba-lobana sabab nakara aing ungapoe nya bantuan sembako nyata ka masyarakat negara astina sangkan masyarakat negara astina pilu ka aing jadi pindah ka negara aing sae mangga Kakang Semar sae mangga nah setek jeung mang di mana sawarga aya meja biliar goblok dicakar waing sia kebayang dewa make jeung biliar sae mangga Kakang ya oge dewek rek minta bantuan ka saha narada abdi Kakang Semar wayana si lain milu ka dewek sae mangga Kakang Ismaya omat saacan aing tepi ka dunya eta nagara kudu geus aya di negara astina sae mangga Kakang Badranaya sakitu adi guru pura sakali dewe bila langkung sahur bahe carek teu jebur sahur ti saudara leta
dewek rek mulang di ka alam dunia narada milu jeung dewek sae mangga bantuan aing sae mangga otipati sakitu ti dewek sakali dihampura dewek aya hampura dewek otipati aing teh kusono kaula geus sami sono Kakang Badranaya pada hama tuang heula we sia mah temporek balik ka karana warna dahar lain tita tadi sia teh geus sakarung ada we bawa sae mangga hayu ayo narada tukulkeun aing mangga Kakang luar biasa adik upami pun Kakang ditanya kitu ku Kakang Semar meureun teu coplok meja jantung da kaula mangajawab teh dumasar kana pagawean kaula lain ngarang Kakang narada laras wayahna bantuan becak para dewa pinahkeun ka ratu nagara utara sagara nyata katapel wates nagara Astina Palih Kidul sae mangga bantuan Kakang Semar mangga permios tadi guru Bra